Cuma mau kabogong ya. Adik kamu teh kenapa sih marah-marah terus? Kamu mah menitep pekapisan jadi cowok teh. Kok nggak peka sih? Kamu teh emang maunya apa sih? Lapar iya aku teh. Oh, kamu teh lapar kan barusan baru makan. Kamu mah nggak peka kan aku teh sejam sekali harus makan. Neng, ya udah tuh ayo kalau mau makan mah di sini. Enak gak di sini? Senang mau makan, enak. Ayo sini makan. Duduk neng gelis. Teh. Jieunkeun kabeh anu ngeunah di dieu nya. Kabogo sayang selamat. Oh, siap-siap, Pak. Cepet teh, yuk. Sok yang makan. Wah memang kesalah deh pilihan ayang mah ya segala rupana meni enak pisan. Ya ayam pejantan bakar aduh meni nikmat pisan meni caki ya. Tinggali kumo jeung sambalna sangguhan eta aduh meni nikmat. Ditambah ya iga bakar ge meni hipu pisan meni ieu mah langsung lumer di mulut. Lanjut ieu nasi bakar sapi na tinggali meni munu daging sapina ge meni pinut langsung diwelkeun. Wow, ternyata ieu ge meni ngeunah pisan kabeh pokona mangarareunna. Nah dilanjut ku makanan Jepang na ieu ta ieu ramena tinggali meni enak pisan hampura ieu meni rame teh saking ku enakna aduh. Komo ieu sop buntutna aduh bener-bener ieu mah seungit. Ieu kuahna teh bener-bener kaldu pisan. Ngeunah. Ya, enak tuh. Enak pisan yang. Nuhun ya yang. Sama-sama nengku. Tapi itu rasana teh asa pernah nyoba di mana teh yang? Kan ayang teh pernah nyoba. Ini teh yang di Cipanas teh ya. Di mana itu yang? Nah, ini teh Kamaka Ruang Rasa ya. Oh, yang di Cipanas teh nu ayang make Vespa. Oh, pantesan atuh ternyata ini mah di Cianjur ge bukannya. Iya, ini teh cabang yang di Cipanas ya. Oh, pantesan tempatnya meni luas kieu nya enakeun. Angin lagi meni sepoi-sepoi pisan. Bener. Bari parkiranna endahnya. Terus asa-asa lain di Cianjur masa di Jogjanya ya. Pokoknya mah orang Cianjur teh barejaan yang suka kudu kadari ararena. Komo di dieu mah aya menu-menu rahasiana yang cenah. Misterius sama ayangnya. Tuh yang bari ngemil itu naonnya yang? Nah, itu teh chicken seaweed. Kalau aku sama ayang so sweet. Pokoknya mah warga Cianjur dan sekitarnya kalau mau makan enak, makan berat, makan ringan, tong pohok kamana ieu tah? Kamaka Ruang Rasa ieu alamatna di dieu tah.